Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kamera sadayana orang masih kena biasa pada pandang deui tiasa sesarengan deui sok sanes mung di Jomantara. Nalangkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hancar dongeng katuna dina dinten kamari jicerna jodoh kapaksa dina dinten ayeuna teh bagian anu ka genepna jodoh kapaksa karya au kok tangtosna. Mudah-mudahan singa centenkeun panglipur kalbu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan ku ayeuna dongeng ieu teh singa centenkeun hiburan etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha dararamang dina dinten ayeuna nuhun pisan pamidamang mah eta pisan anu diharapkeun siang senalengina atau kana nuju teu damang urang didoakeun ku sadayana mudah-mudahan anu teu damang sing didamangkeun deui sing angel disehatkeun di sabihara-biharinya. Seperti nyangkong tinggal waktos mitra-mitra yuk atuh urang dilajengeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ndangukeun wae wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan rung para mitra kaum dangu sadayana. Indira harita barang ningali mobil anu warna beureum manehna geus apal tur nyaho ieu teh mobil teh mobil anu disebutkeun dulurna Raka. Indira anu keur make sepatu isuk-isuk keneh anu rek init sakola neuteub seukeut kana mobil anu eureun. Sedengkeun Sandra ningali Indira budak geulis anu keur make sepatu nu rek init sakola. Sandra nu neuteub seukeut ka Indira harita tina jero mobil. Tid Indira harit atanapi Sandra nu ngahurungkeun klakson. Sedengkeun di jokosan pemuda nu gandang harita geus make pakaian muni rapihna kerana. Pakai kemeja kotak-kotak, handapna celana lepis, make sepatu sport, terusna kaluhurna make topi. Jelas necis nakaranan keur pemuda. Mun Raka kawas kitu mah awak anu jangkung tangtuna. Raka anu kaluar harita teh nyahoan aya, nanti aya Indira dirinya. Pas keluar, Indira harita nu neuteub seukeut nu saterusna nanya. Raka? Raka mana Raka? Arek moal geula sakedeung. Aya perlu pisan puguh teh. Deuk Raka harita nu langsung we spontan ngabohongna teh nyebut arek balik heula cenah sakedeung. Anu sok padahal mah arek dibawa ka dago. Arek mawa Sandra nu jadi kabogohna ibu guru anu geulis tur seksi. Kapilana anu aya di dago. Emang aya naon kitu Sandra? Raka? Perlu puguh ge mah rek balik buru-buru ieu teh puguh ge. Ayeuna ge kudu maena teh sakola jadi teu sakola kapanan. Kamu rek sakola? Bikin dira kita beri celeumeut nangtung. Yang satunya saburu-buru heula ieu. Indira harita nu molohok rek nanya kaburu lompat. Kunaon nya mah teh sarus-sarus teuing. Aneh. Bikin Indira harita nyebut aneh jeung jengkel hatena. Pantan Raka ka dieu keurana asa paciweuh. Indira harita nu molohok ningali Raka nu asup ka jero mobil. Sedengkeun Sandra anu ningali Indira molohok harita. Hatena tingkunana sarasa panas ka Indira. Labab nyaho Indira teh budak anu keur meujeuhna tur geulis. ABG anu memang keur meujeuhna. Cenah lamun ceuk ieu mah dina bonteng mah cetrokeun kitu mitra.
dicetrokin itu dina benteng Indira teh. Nah, benar. Kakak, Cek Sandra harita. Ret harita rakan ngareret. Tengis diuk di situ kang setir. Kumaha Sandra? gitu. Itu teh nu cek kamu Indira teh kan? Ya, anakna Pak Haji. Emang naon? Irisnya Ya, negara ngajak awewe atuh. jika na sebut ke kamu kan? Raka ngareret deui. Merisok naon teh aya nu deukeut terseupeun. Nu deukeut teh cantan bereseupeun. Ada mereka tinggalin meni deket na kerana. Emang deket sih. Ibarat oge emang deket. Ya, jadi kan gede menung orang berarti saya. Aya ge bapak-bapak, piraku teh deket bapak-bapak anu ngontrak meureun. Ada jeung Pak Haji na deketan saya mah. Cek Sandra harita ketiba we hungkul. Sabab belum dikat terusan sok sieun jadi penyakit engkena. Ajarkeun di dieu di dinya atar di manehna anu terus-terusan cemburukeun. Nimburukeun ka eta awewe. Mobil harita nu geus dijalankeun harita ku Raka ngageuleung lalaunan. Puteran eta jalan pikeun ini nuju ka daerah Dago. Sedengkeun Indira harita nu nangtung melohok ningali mobil anu geus tinggal celak-celak harita. Indira anu leumpang harita nuju kana pager. Terus saterusna noong tina pager harita ningali mobil penasaran. Aneh. Maka saya kemana cina? Aku cina reka. Kalau murna cina kapan larang. Meni rusuh-rusuh teuingnya. Yang meureunna aya masalah, meureun yang keluargana sugan mah. Itu anu aya dina pikiranana Indira. Mobil harita nu nyemprung ini ka daerah Dago. Mobil tirurat-teret nanten teu eureun henteu itu jeung ieuna. Nyemprung we harita ningali jam harita geus jam 8 lantaran ku macet kajebak tangtu. Sanajan asa deukeut eta Dago tetapi dah heueuh ade make mobil mah beda jeung make motor. Karasa salilana karanan. Neangan di jalan alternatif ke daerah hese ka daerah Dago mah tetep we manehanana. Kapaksa we manehna kudu ngantri jeung mobil-mobil nu lainna jeung kendaraan nu lainna nu matak macet. Jam 8 leuwih 10 menit, jam leuwih saparapat harita mobil geus nepi deui ka hareupeun. Pila anu katingali eta pila teh 2 lantai endah na karana. Mobil eta eureun. Ah, ada dia. Apa namanya ka dieu? Oh, iya pila kamu. Lain anu saya, anu bapak saya. Oh, Eta pila harita ditinggalian rulat-teret ka kenca ka katuhu. Pila anu memang kacida pisan gede parijeng plung-plong ka ditu ka dieu teh tinggalian teh dit mobil harita diklaksonan utang tuna we satpam harita nu muka duaan satpam menusuk bagian ngajaga dia tapi tempatan bagian pila. Orang ningali dunungan anak dunungan anak harita asup. Raka harita nu langsung we ngasupkeun mobilna. Anak dunungan anak atara satpam harita ting rareret. Sebab anak dunungan anak moal awewe ngan pada henteu loba omong we. Terus harita duana turun sedegen Raka harita nyampeurkeun ka satpam. Mang. Jangan udah dia. Raka bari ngasongkeun duit 100.000 harita. Mun ti ditu mah tutup mulut meureunna. Satpam ge geus ngarti nu kana ditu mah. Oh. Mohon jang mangga. Raka harita nu bari beungeutna pada nyaho maneh mah awewe saumurna ge tarma awewe di dinya teu pernah cicing antara teu lila. Kesel sorangan we. Pan poe ngobrol jeung satpam kaluar ti imah kan teu asa teu etis. Bantu eueuh itu jeung ieuna. Jadi sorangan we di dinya teh.
Jadi mun bebersih itu jeung kita satpam jadinya teh bagianana. Jauh pembantu teh. Pak Ahmad anu kasebutkeun bapakna Raka urang kampung atapi urang Padalarang kasebutkeun jelema beunghar we. Kasebutkeun banar di kampungna teh. Ya kasebutkeun banar hasil bumi segala rupa we pokona mah. Buahan jeung sedaya nepi ka Cianjur neanganna teh. Lapak na Cianjur, Cakalong Wetan itu jeung ieu na. Nu mah teu aneh lamun menang imahna lain ku didinya hungkul loba. Investasi. Nah, ayo. Raka kunaon kamu? Oke jeung ngontrak sagala kapanan betah di dieu beureunan. Luman, di dieu teh lain teh betah ka luman, batur euy itu jeung ieuna. Oh, ayeuna beurang mah rame, mobil ngaraliwat, penting mah di jemplingna karangan di dieu teh. Jadi sakit betah. Oh. Jeung Sandra betah. Cida pisan betahan jeung Sandra mah. Raka harita bari imut teh keur nyonoel kana irungna Sandra. Ibu guru teh culangung ka ibu guru teh. Manehna mah. Ada kumaha deui da kabogoh sarjan guru ge. Di sakola manehna patuh dae di dinya mah manehna justru ngelawan ka ibu guru teh. Justru mere kesenangan ka ibu guru teh. Ibu guru harita nu kaleng cangkengna harita. Kuraka nepi ka intena karanan antara murid jeung jadi guru. Raka harita nu asup ka imah panon satpam molohok we teuing naon da ting kereneng harita bari ting serenge satpam oge da teu bisa ngararang buan eta dununganana meureunan nu penting mah satpam mah beuteung seubeuh duit meunang kitu keun bae Raka mah baseuh paling oge kitu beureunan nu baseuhna mah Raka da lain manehna mah tutup mulut hungkul buanana arah asup ka jero imah rek pantore terkuncikeun di Raka. Udah naon di dieu mah. Tapi aya model kopi anu kana itu mah aya keneh na. Naon we kitu? Yang beureum mie kopi mah aya di dieu. Tah kadang-kadang saminggu sakali Raka sok ka dieu pan. Oh. Kopi yuk. Di Raka hari tengah bari ngaleng kana Sandra harita nu dikaleng harita membiarkan we harita lantaran ngerasa bogoh tercinta teh ya ka budak ngora. Jadi naon anu dilakukeun geus tangtu mal batakal ditolak ieu ku Sandra. Duanana harita ngerasa bunga di atapi tempatan. Sanggeus ninyo kopi itu jeung ieuna. Geuk duanana dariuk di tengah imah. Pada dempet we ngerasa eueuh naon. Sandra harita nu nyarane kena tak-takna Raka harita. Penting teh naon anu bisa ditakeun teh. Sandra harita nu neuteub seukeut kan jadi bebene na. Tuh harita Sandra tungkul. Raka. Aku mah diceritakeun kemari. Aku mah diceritakeun penting oge. Mama jeung papa kan apalin pas kasubang teh jeung kamu. Maksudna? Nya dibejakeun. Jeung saha kasubang dibejakeun we jeung teh jeung babaturan awe lalakinya lalaki jeung dibejakeun ngaranna ke kamu urang Padalarang jeung bisa disebutkeun ka bogoh lah teh dikitukeun. Terus kumaha? Ya, papa jeung mama teh nya atoheun lah tangtu. Kalau mengingatkan Sandra memang lebih sekolotan. Sandra jadi kepikiran ayeuna. Kamu kaduhung? Henteu kaduhung sih. Menjadi kepikiran ayeuna teh naon cing. Sandra mah mungkin bobogohan terus. Jeung kamu pan. Sandra bari nyepeng ka leungeunna. Jadi kabogohna. Sandra. Maksud Sandra Raka kudu kawin jeung Sandra. Ya, harapan hiji-hiji nyawa kau segitu tapi bener ngerasa bingung. Bingung na? Kamu kan masih pendidikan, tapi aku ting kawin. Emang naon salah? Nanti salah sih, kawin nama. Tapi kan masalahnya mungkin
bukan pendidikan kawin kan teman teu dimenangkeun meureunna. Kecuali mun SMA mun kuliah meureunna. Dari SMA mah kapan mun kapanginya tang teu bakal dikeluarkeun atawa kumaha. Kamu bari jeung kawin ka guru ka saya. Bos Sandra harita nu neuteub ceuk tatena deg-degan karanan. Dina hati leutik nama jujur hayang kawin jeung Raka. Tinggal ayeuna mah Raka. Sandra. Raka siap kawin jeung kamu. Naon? Cek parimasana Raka lamun kudu ninggalkeun sakola ge saya siap. Kalau Raka ada memang mereka cinta ke kamu. Tapi Raka, masalahnya keluarga urang kapanan. Keluarga Raka tang tuh mah bisa moal nyaluyuan. Tapi kan Raka lelaki. Asal kamu mereka cinta ke Raka, siap hirup jeung Raka, apapun anu kejadian. Raka siap. Tapi lamun kamu ayeuna teh siap hirup jeung Raka, geus tangtuna lah. Raka kan ayeuna masih kena sekolah, artina Raka can boga penghasilan. Bahkan sekolah oke Raka lamun misalkeun jadi saluyuan, kudu jadi kolot. Geus tangtu. Istang tuh Raka bakal ninggalkeun sekolah gimana? Raka, emang kamu yakin karena diri kamu serangan bisa hidup jeung saya? Raka yakin. Yakin Raka bisa hidup jeung kamu. Raka harita bari ngadeukeutkeun beungeutna. Nu saterusna teu micen kesempatan dina waktu harita. Muk bukannya nitiku kaasih kahiji wanoja anu memang geus lingdung dina waktu ayeuna. Anu geus mah bisa nahan sarjan kumaha oge kahiji jejaka anu ngaranna Raka. Ngantepkeun segala rupa naon anu memang dilakukeun ku Raka dina waktu ayeuna. Para mitra kaum dangu sadaya. Raka anu memang dina waktu ayeuna anu dilimpu dan kurasanya rasa cinta, rasa deudeuh geus teu mikirkeun naon. Anak muda nu keur mumijeuhna dina waktu harita. Jeung hiji guru anu memang bisa disebutkeun sarua mika cinta, sarua mika nyaah. Tapi henteu ari ngalakukeun naon mah. Ngan nya kitu teh bisa disebutkeun ngalakukeun anu memang semacam padu kulit mah teu masalah ciuman jeung itu jeung ieu na manahanana. Henteu nepikeun terlalu mah lain teu hayang. Dua-duana oge masih kena boga pegeran. Dua-duana oge masih kena boga lilingeran. Oh Sandra, Raka dina waktu ayeuna mah encan ngalakukeun naon. Urus sabatas kitu we hungkul. Waktu teu karasa harita. Sandra harita nu menerkeun pakaianana nu kancingna geus mararuka teu pararugu. Detit harita Sandra nu nyiwit tur bari nepak. Kamu mau dibosna kerahanan? Karena kamu jadi candu saya. Raka harita bari kepruk deui we nu kakara dibicik keneh dikancingkeun teh geus boleh kelak deui wae eta Raka. Aduh ampun si Raka bener. Ngalaktak eta si Raka.
Sedangkan Sandra harita teu sawawa harita. Anu geus ya istilah nama anu geus pasrah kumaha naon anu rek dilakukeun ku Raka dirina geus pasti bakal ngalayanan naon. Sabab geus kalimpuran ku rasa boga. Tapi untungna Raka hiji pemuda anu memang bisa disebutkeun kuat nahan nafsu jeung ituna kur sabatas kitu we. Teu wanieun. Leuwih ti kitu Raka. Ya kitu aya sebenarnya sener manya panangan dugi kadinya oge ngan henteu nepi kakeun mah gitu Raka can nepi kadinya ngan aya ari leungeun traveling ka mana-mana mah da geus pasti da teh Raka geus si Raka mah jeung na unik na mah ku diantep we da dasar wabogohna sarua cinta nambeun kerjeun kumaha oge ningali jam harita geus hampir 1:30. Enggak sih. Bisa kedendila, orang tidur di dia we. Entong orang tidur di dia, bisa kumaha deui. Maksudna? Ya bisa tidur bener di imah. Sandra harita. Lain ku masalah sieun itu jeung ieuna, tapi sieun teu deupeun anu di imah. Raka harita anu sare gigireunana Sandra beri nangkep ka Sandra. Dua jalma awewe jeung lalaki sapasang kekasih dina waktu harita. Anu nyacapkeun ka sono, nyacapkeun rasa kacinta. Tapi henteu nepikakeun kajurumus ka jero nama. Duanana ge basi kana boga lilingeran. Kur tibah kitu we hungkul. Pakaian geus pabalatak di mana-mana we tangtuna. Kamu Sandra. Sandra harita nu geus teu mampu nahan rasa ka Raka. Awakna anu geus siga cacing dina waktu harita. Anu pakaian teuing kamarana geus arareuweuh. Sandra harita anu Raka ampir-ampiran we dina waktu harita. Ampir-ampiran tinggal sababaraha langkah di meurinan nepi kana pusatna. Raka anu langsung ngagolepakeun awakna. Raka. Ulah. Cek Raka mangut. Antukna duanana harita sarare. Maksudna nya ngagaloler. Pikiran anak anu traveling kemana-mana. Hatena anu oyag-oyagan. Anu meh kejadian dina waktu harita. Sedengkeun Sandra anu ningali jam geus hampir 3:30. Raka. Ulang yuk. Ayo tuh. Jam sabaraha? 3:04. Raka harita mereka yap deui we harita. Anu terakhir meureunna. Da bubuhan heueuh kekasih. Ya kitu deui we. Ngan teu lila ieu. Jago teh. Duanana harita nu marapak pakaian. Raka jeung buku jeung Sandra. Anu untung teu nepi ka tuntasna. Untung teu nepi kana ujungna. Namun temah dina waktu harita Raka jeung Sandra teuing kumaha nasib. Lamun teu nanaon coba lamun nanaon lentung beteungna. Tangtuna Sandra oge inget ka dinya anu mantak saeutik gedena. Sanajan manehna geus teu kuat tahan rasa. Cukup inget teu mampu ngendalikeun Raka dina waktu harita. Antukna duanana oge salamet. Tina naon anu dipikasi. Tur ndur pikahaya. Sandra anu make pakaian harita dirapih deui. Sedengkeun satpam anu pulahak polohok ke di luar. Aduh, dunungan ka mana teh keluar-luar. Aduh, ieu mah cilaka dunungan ieu. Gapleh jiga nama ieu. Kumaha? Eta kabogona geulis kakakan eta nya. Justru duh. Mana geulis, aduh mana
geus juga nama acak-acakan juga nama geus ku Jang Raka. Wah jangkung badag teh Jang Raka mah tua kacau juga na geus ya tinggal di bengkel we leumpangna. Tatpa marita cing cikik ting cakakak duaan harita trapeling otakna ka mana-mana ngabayangkeun Raka anu geus ngacak-ngacak wanu jegeulis dina bakbari. Besok pada hamah dan memang ada acak-acak mah eta oge tapi dan henteu ada ka kitu mah. Raka dari kamar harita jadi tetep dua anak rarimut lu harita Sandra harita ngeluk tungkul berijeng bareube. Raka nu ngadeukeutan cerpot nyium kana tarangna Sandra. Raka kecita bieu kacintaan kana Sandra. Ngerak oge. Keluar yuk. Dua anak keluar harita. Terus Raka jeung Sandra harita ngararinum. Anu kebenaran dina kulkas teh masih kan aya sesa minuman-minuman nu kasebutkeun minuman biasa we. Bari jeung saeutik. Dua anak harita mararinum cai tiis mending ngaralekukna karanan dua anak ngan pada aya dahar mah henteu da. Boga warung sangu. Di hareup aya warung sangu restoran. Oke, paling balik nana kagok itu men. Raka hari terogek diu itu turun ku Sandra. Sandra penyawana naon aku Raka. Sandra harita emang kurang. Aduh. Henteu. Sandra harita kodek. Nepikakeun urang bisa deui Raka. Urang kudu bisa mempertahankan cinta urang. Percaya Raka yen urang bakal ngajalin hubungan rumah tangga kajen kumaha oge nu penting kamu anu siap ngarugi rumah tangga jeung Raka. Naon wae nu kejadian, naon wae nu bakal nimpa ka urang kudu siap. Sandra harita bari nyooh kana balebah dadana Raka anu lebar. Ngarasa tenang na karanan Sandra harita ngusapan kana buukna Sandra dicerut-cerpot cium kana tarangna. Deudeuh na karanan sanajan umurna masih kana ngora jauh di sahanapeun Sandra tapi kaheman jeung kadeudeuh nu bisa dirasakeun ku Sandra jelas. Katarima ku Sandra kalian rasanya dina hatena. Dua anak sepakat arek magehan rumah tangga, arek magehan cinta na sanajan naonan kejadian. Antukna kira-kira jam 4:30 dua anak marulang ka kota Bandung. Satpam harita anu ningali wanoja anu geulis rancunit anu teu ngareret-reret acan ka dirina lain teh aya ngareret tapi era we ku satpam meureun geus pasti nyangka bakal kitu jeung kieu na asaraha ge bakal nyangka di jero imah paduaan geus pasti we. Nya Raka jeung Sandra memang ngalakukeun sesuatu di jero imah tapi henteu nepikakeun kalepasan nepikakeun Raka ngancurkeun masa depanna anu jadi guruna. Nakalna kudu semet kitu hungkul Raka oge. Masih kena boga temah wadi. Jeung ongkoh guruna oge masih kena inget yen dirina sok sieun kejadian kumaha. Anu matak selalu ngelingan we ka Raka. Sanajan tina diri padahal geus ngarasa panas teu kuat. Tapi salahna lamun diri ngelingan ka Raka. Itu anu dilakukeun ku dua insan anu keur dimabuk asmara dina peuting harita. Atanapi dina